Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Kung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Burhan, parantos masihan mau izoh ka urang sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umur, bere kakuatan. Oge Kiai Basrudin, Kiai Murodin, Kiai Adam, Kiai Nur, Kiai Rusdi, Kiai Haji Rosidi, aya di dia Profesor Doktor Kiai Haji Supendi. Alhamdulillah nyana eueuh nu ngangkat profesor doktor kukula diangkat. Jadi aya hiji kaleuwihan nu mantak dijadikeun doktor teh ya, aya hiji kaleuwihan leuwihna dagang teu untung-untung jadi doktor kan. Panitia penyelenggara PHBI anu di dieu dilengkapi ku Haji Sardi, termasuk Haji Kitu Hamzah Ispae Ismaot, tapi aya kana di dieu ieu ngarendeng jeung Haji Pendi Haji Hamzah. Ya Allah, alhamdulillah dina wengi ieu urang ku Gusti Allah khususna sim kuring kasihan sehat, padahal mah teu pati sehat sebenarnya, itu dek doa doang.
ku bungah-bungahna ieu ningali sinar Kangjeng Nabi jadi sehat. Barang neule ka sinar Haji Pendi gering deui. Tadi di imam nukat ciri di hati teh sinar Kangjeng. Barang ka dia ya Allah. Tama inget ka jelema nu beuki ngopi teh. Di ngopi uyang lamun teu ngopi. Beja ka pamajikanna aing parwek ieu. Nyeduhkeun kopi. Gegeran we daripada marah. Pamajikanna kocek. Tah. Ih nunggunya. Tah, ai geus ngopi mah brai we cek ada. Kadeuleuh beungeut sia tah. Tadi mah paroe. Cek pemajikan emang naon eta kopi teh lain tukang kopi deui bolseng pukul dikerok ceknya na palingan poek deui ye ya sarua ningali ka Kangjeng Nabi na cahayaan ningali ka dia ya Allah poek Kanjeng Nabi 14 abad anu silam dilahirkeun. Lahirna Kanjeng Nabi di kota Mekah. Kota anu moal aya duana pangmulyana. Kanjeng Nabina manusia pangmulyana dilahirkan di negeri nu pangmulyana dilahirkan bertepatan jeung penyerangan Raja Abroha nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah. Anu kadituna Raja Abroha, raja nu bergajah, pimpin ku Abu Rigol dek ngahancurkeun Baitullah, tapi teu izin Allah mah Allah ngutus manuk ababil, hiji manuk anu model mawa batu menang ti neraka geus aya merekan batuna bakal nimpah kasahana etalah diabadikeun dina Al-Qur'an surat naon kana wajib Al-Hakumut manya ya Allah ya. Ngisin ke negara alam taro ya. Gusti Allah isi budak kumaha ngajina baheulanya aduh alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lamun Masehina tahun 570 hiji Masya Allah April menang 40 tahun Kangjeng Nabi diutus eueuh deui nu mulya-mulyana utusan mah kecuali Rasul dibere wahyu moal aya deui nu mulyana wahyu Al-Qur'anul Karim manusia nu pangmulyana dilahirkeun di negeri Mekah nu pangmulyana
nu mawa utusanana makhluk Allah Jibril nu pangmulyana diutus ku Gusti Allah jadi utusan Allah pangmulyana dibere mujizat pang mulya-mulyana pangagungna Al-Qur'anul Karim 13 tahun sabada diutus berjuang di Mekah hijrahlah ke Madinah nu geus apal urang dongeng sabab-sabab hijrahna 10 tahun ke 11 na wafatlah Kangjeng Nabi geus atuh hijriahna Kangjeng Nabi wafat hijriahna tahun sabaraha Haji hijriahna wafat Kangjeng Nabi di Madinah tahun hijriahna tahun sabaraha ya Allah kan ngamimitian ge ti hijrah ngamimitian tahun hijriah berarti hijrah jadi berapa ya odob si Rama ge wis tua masih odob ge aing udah murid teh pinter-pinter Masya Allah atuh kan ngelamun mengamati mah mengamati di hijrah teh ya 10 tahun di Madinah haji wafat berarti nyana wafat umurna di Mekah 43 di Madinah 10 tahun umur seberapa 53 jeung 10 ya berarti tahun hijriahna tahun seberapa iya ya Allah wah kabalinger ya puyuhan bararta daksya boga babaturan pasti puyuhan betah Masya Allah ya Allah jadi berarti tahun hijriahna tahun berapa tahun 10 atau tahun 11 tuh kan kartin teh sih ye masih protes kene bae odob puas aduh lain di bawa bae bodoh bae heran ya Allah ya Rabbi inget jara ya Allah ya Rabbi nah berarti kewafatan Kangjeng Nabi hijriahna tahun 10 atau tahun 11 lamun masehina tadi 70 hiji tambah genep 33 jadi berapa 7 hiji lahir Kangjeng Nabi ya kan tambah 63 berapa waduh parah tuh kan berarti tuh. Berarti tahun ya Allah parah ini boga kasus meureun manan gigi ayo coba 70 tahun 7 tahun 507 hiji tambah 63 Masya Allah jadi tahun 634 oh iya isuk ngaji poho deui bae isuk teh mun ngaji poho deui bae ya Allah oh ya Rabb etalah kelahiran Kangjeng sampai wafat
kelahiran Kangjeng teh membawa sinar. Caang kacaangan sinar Kangjeng teh ngaleuwihan panon poe, ngaleuwihan bulan, ngaleuwihan cahaya-cahaya nu sejen. Sakumaha nu diucapkeun ku Syekh Ja'far Al-Barzanji, anta syamsun anta nurun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali, teruskan, anta misbahul suduri. Asal sarwajeng teh haki suarana tadi beda 12-2 beda setik. Ya Allah ya Rabbi. Nah, di kelahiran Kangjeng datang ka diangkat jadi Rasul Kangjeng. Kangjeng berjuang terus. Wah, istimewa Islam. Keistimewaan Islam teh nampak nu tadina sesembahan teh patung kayu jol Kangjeng titah nyembah ka pangeran nu asli. Ribut pasti datang ke perang Kangjeng Nabi dek ngaleungitkeun pangeran bentukna kayu jeung batu kuari titah mangeranan ka Allah anu alladzi khalaqas samawati wal. Hebat di zaman Kangjeng, terus zaman sahabat, terus zaman tabiin, terus atba tabiin, atba tabiin. Pada tahun 400 geus mulai Yahudi nu tadina terusir di Mekah di Madinah mulai nyana ngarancang deui nyin gerakan-gerakan. 100 tahun kemudian tahun 500 Masya Allah, iya Masjidil Aqsa geus jadi gereja. Eta kehebatan Yahudi geus jadi gereja, geus lain Aqsa masjid deui. Atuh kacau kuari unggal negara musatkeun perhatian ka Aqsa lantaran ieu Aqsa nu tadina jadi masjid nu hebat, masjid anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajid. Masjid bangan tilu di alam dunia nu boga nilai mah. Hiji hasbunallah. Hasbunallah. Alhamdulillah. Iya masjid hasbunallah kos kiamatnya ieu. Masjid saya aya di mana masjid anu tihangna handapna teu dibuleudan moal aya ieu doang ja di jerona masjid polos profil-profilan geus teu sanggup berpikir, teu sanggup nyen profil, teu sanggup geus. Masya Allah ieu masjid kira-kira lamun kurang digubrakeun deh 1 juta teh ya 1 juta tuh. La tusaddur masjid illa fi tusaddur rihal illa fi salasati masajid haram, Masjidil Haram, 2 Masjid Madinah, 3 Masjidil Aqsa. Hasbunallah manggeus teh dianggap masjid. Iya malah mun di Mekah makan kandang onta sebenarnya. Di alam. Uyuhan orang pondok naik asup kanu kos kieu. Kandang onta ieu sebenarnya. Ngan sakiayana teu geus lah alhamdulillahirabbil ulah di deuleu masjidna tapi di deuleu imanna jeung kayakinanana. Sedengkeun deuleu iman jeung keyakinan kudu bagus masjidna. Ya Allah. Nah, maka aya seorang manusia nu gagah menjadi raja
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyeun sayembara memuji Kangjeng, sayembara ngalem ka Kangjeng, terserah ndek bentuk siiran, ndek bentuk nasar, ndek bentuk kumaha bae. Wow, sadunya diumumkeunana di Mekah jeung di Madinah ketika hajian. Waktu masyarakat balik ke negeri masing-masing siap nyen pujian-pujian ka Kangjeng Nabi. Wah, Mesir nyen, Turki nyen, Yaman nyen, Yordan nyen, pokoknya kabeh termasuk di pondok nyen. Nyen di sayembara. Hei, teu eleh pondok nyen sayembara harita dikirim ka ditu ka Mesir. Ke Salahuddin Al-Ayyubi pangboncitna boro-boro menang, boro-boro didelegeun teh buatan Haji Pendi anu lulumpatan teh kumaha sakabeh jalma lulumpatan moro-moro ka Nabi Adam, ya Nabi Adam kami minta tulung, ari minta tulung jeung syafaat lain tekarunya tuh kaditu ka Nabi Isa lamun diteruskeun lila teuing ya Nabi Isa kami minta tulung, ari minta tulung jeung syafaat lain teu karunya tuh kaditu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam sawab. Ta eta teu menang barang disayembarakeun di Mesir teu menang. Juaraan anu menang nama eta tah Assalamualaikum Zainal Anbiya ya Assalamualaikum Atqal Azkiya ya Assalamualaikum eta nu menang eta anu lulumpatan mah waduh parah. Ari isina mah bagus ngan disayembarakeunana henteu menang nilai eleh ya Allah nu menang nama eta asyraqal badru alaina fatminul budur أسناه ثنيك مرعينا يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجاء منصور يا النبي سلام عليك يا رسول
Ya Rasulullah salamun alaika ya. Bisa aja lagam kosi bisa deh. Wah, oh do baning ya runguaken ge indah. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa daraji Bartowil air sepai babarengan jeung nu bodoh tersep. Guys, headset sama pas itu bang. Iya, dia bahar. Ari asli nama kos tadi ta. Ya. Salam. Di Garut balain deh, lain cara diurang-urang. Assalamualaikum Zainal Ami Garut balain. Beda sebab Garut bahkan garelis. Ya lah iya ge. Ya iya gareli sarua ieu nu jore mah ieu dong hiji. Anta syamsun anjeun teh Muhammad percis kos panon poe. Bahkan leuwih ti panon poe. Kos bulan bahkan leuwih ti bulan. Cahaya di atas cahaya. Lamun iya jagat raya poek jol padon poek caang ku caang na padon poek ya Allah kataringali nu gelis katingali nu hideung katingali nu podas katingali nu beke katingali ku sorotan padon poek neuleuh ka dieu masyaallah karasep neuleuh ka dieu Gusti kaciri kaya hoanana hebat dah Haji Pendi emang naon nu manta kukula dibawa bae aya kaistimewa ketika dibawa ke solear jana dirimung-rimung atuh kula ge kaget kok ieu Haji Pendi dirimung-rimung barang ngobrol jeung monyetna kan raja saya. Masya Allah raja monyet lah iyalah anta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe ketika jagat raya poek jol panon poek Masya Allah Kangjeng Nabi cacaangna lain sakadar di Mekah di Madinah lain nyorot di Timur Tengah hungkul tapi nyorot ke Eropa nyorot ke Australia nyorot ke kampung pondok iya urang diuk di dia lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jamual dek diuk iyalah sorotan sinar Kangjeng Nabi Masya Allah hari berani diuk tengah peti berani diuk sisi jalan berani diuk lamun diamati kurang naon betahna diuk didinya jadi harapna ge eta kali bau tapi kan yen tadi deuleu bauna anu di deuleu rasana rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa cinta eta nu mahal rasa cinta eta nu mahal nu mantak sahabat naros ya Rasulullah irahasi kiamat Kangjeng Nabi make jeung nanyakeun kiamat emang geus boga naon kitu amalna henteu teu boga amalna ai kitu nanyakeun kiamat sagala loba puasa henteu abdi mah teu loba salat teu loba puasa teu loba zakat juko nanyakeun kiamat iraha eta be abdi mah
resep ka Kangjeng jeung resep ka Gusti Allah sakitu be. Oh cak Kangjeng Nabi anta maman ahbabda anjeun bakal dibarengkeun jeung nu dipake ka cinta ku anjeun. Masya Allah mantak jana geus kikian we nikmat biasa geus urang pondok teu kudu salat teu kudu puasa asal cinta ka Kangjeng Nabi insyaallah. Atuh lain amin jadi rok sarolat ya. Cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahba. Modal eta lah, modal cinta. Urang lamun nyaritakeun salat mah salat, tapi kan salat urang, puasa mah puasa urang, tapi modal cinta mah ieu diuk di dieu. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Nah iyalah sinar Kangjeng anu paling istimewa. Sinar Kangjeng lain sakadar nyinaran sasinar-sinarna anu tatadina teh nyaho ka Allah jadi nyaho, nu tatadina henteu apal cara muamalah nu bener, jual beli nu bener jadi nyaho ku sorotan sinar Kangjeng. Anu tatadina urang teu nyaho urusan ubudiyah, urusan muamalah, urusan munakahat, urusan jinayat, sorot ku sinar Kangjeng Nabi. Teu waniin kuari di pondok aya jelema hayang numpakan awewe can ditigah teu wani. Teu wani eta mah aya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh. Eta mah anak buah Haji Pendi. Kasorot ku sinar Kangjeng, kasorot ku sinar Kangjeng. Moal wanian misalnya aya awewe Haju datang jam 10 peting ke Haji Pendi, dibuka bajuna kadele dadana, buka calanana, cek awewe teh Haji abdi rangda. Iya nges, Masya Allah nges ayam beren 5 tahun mah abdi mandek sodakoh we ka Mang Haji. Nah kira-kira Mang Haji daek can teh tuh kan sinar Kangjeng Nabi dawuh blon ban itu nyaho blon teh las jeung Murodin gadinya las ye tah ieu jelema blon teh kos kitu eueuh sinar Kangjeng Nabi. Tapi coba lamun ke Haji Adang Haji dijauh kene tidak ye bejakeun ke Haji Rusdim teu kunaon emang di hidung. Nu jelas lamun aya sinar Kangjeng Nabian tidak embung jang naon sih kenikmatan sejenak aya di akhirat bakal ka neraka. Eta lah sinar Kangjeng. Lamun aya sinar Kangjeng Nabi nyorot, Masya Allah Karim, urang teu boga motor kajen teuing leumpang tawaran kredit teu hayang ai kajen teuing leumpang bae sebab lawan boga motor kredit di akhirat aing bakal disate di neraka jahanam teu hayang. Tuh padi banget hebat kabeh, banget kreditan kabeh. Teu kuat. Tinggal sorotan sinar Kangjeng ka urang teh sabaraha persen? Apakah sinar Kangjeng nyorot ka urang 100% cara para aulia Allah? Apakah sorotan Kangjeng teh di bawah 100% 80 cara ulama-ulama? Mungkin 80, mungkin 70. Nya ai ulama Golkar mah 30 lah. Ai Haji Pendi tadi Pak diangsongan awe geulis bae gedek siap bae. Bener berarti kan eueuh sinar Kangjeng Nabian. Itu sodakoh gitu. Oh jadi daek be di sodakohan gitu. Ya Allah ya. Sabaraha persen sinar Kangjeng. Nah nu unik lah nu unik mindahkeun ti neraka ka surga. Masya Allah sinar Kangjeng iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah, sinar nyorot ka urang sehingga ku sinar Kangjeng teh urang teh pandai ubudiyahna, pandai muamalahna, pandai munakahatna, henteu ceroboh kitu keneh dina jinayatna
sehingga hati-hati orang rempan besi salah cek Kangjeng, besi salah cek Allah, besi salah cek Kangjeng, besi salah cek Allah, bener cek Allah, bener cek Kangjeng, bener cek Kangjeng, bener cek Allah, salah cek Kangjeng, salah cek Allah. Sebab Al-Quran geus ngajelaskeun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah, mun anjeun cinta ka Allah coba fattabi'uni tuturkeun kaula cek Kangjeng. Masya Allah. Nah ieu mindahkeun ti neraka ka sorga Kangjeng Nabi urang lain lalawara. Nah ieu urang ieu kuari cicing di dieu ye aju maca sholawat tadi geus berarti kan cinta ka Kangjeng, tinggal nuturkeun nu nya anak di akhirat ketika dek di neraka-keun geus ku Kangjeng. Ieu kan pecinta kaula cek Kangjeng. Adapun salah sautak saeutik mah wajar heulana. Wah disalametkeun ka ku Kangjeng. Wah kurang pondok ka sorga kabeh. Cuman kula protes yang ini jangan dulu. Ini jangan dulu ini. Ini harus diproses yang baik. Sebab waktu dia mau dikasih jahe siap aja dia mah. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ka Muad bin Jabal. Muad bin Jabal tengah hadap ka Kangjeng, ya Rasulullah bari ceurik. Naon Muad? Kula meresep ningali sahabat dagang mararaju, tani mararaju. Kayak gitu. Ku baju na dagang bisa ke Mekah, bisa sodako nyantuni fakir miskin yatim piatu di imah tanggana ngeunaheun kadeuleun. Ku tani maju gitu keneh hasil tani teh bisa pakai ke Baitullah ke Mekah, bisa nyantuni yatim piatu, bisa nyantuni fakir miskin di imah tanggana bangun tentrem. Ai kula cek Kangjeng Rasul Muad ayah anu akur jeung sugih bahkan ngeleuwihan teh nu sugih. Wah aya neangan ridho Allah mah lain kudu kitu cak Kangjeng. Urusan tamah ka Mekah, urusan nisab, urusan menyantuni fakir miskin yatim piatu, urusan kaboga. Lamun manehanana ibadah ku Allah dituduhkeun di dinya, atuh maneh mah teu kudu di dinya ibadah bakal akur jeung nu kitu bahkan ngaleuwihan. Wah naon teh cek Muad bin Jabal cek Muad bin Jabal ka Kangjeng, naon ya Rasulullah? Anjeun mah maca subhanallah bae nu loba, maca alhamdulillah bae nu loba, maca Allahu akbar nu loba, minimal mantes salat 33 eta geus nyaruaan jeung anu sodako. Ketika anjeun di imah bacalah sholawat ka kaula geus sarua nyaruaan. Ketika anjeun geus teu babacaan naon renungkeun di jero hate ciptaan-ciptaan Allah nu sakieu poharana renungkeun sehingga anjeun ngarasa leutik di hareupeun Allah. Nah eta anjeun bakal ngaleuwihan ti jelema-jelema anu dagang na maju, nu tani na maju, hartawan jutawan jeung sajabana tah eleh ku ibadah modal kos kitu. Masyaallah cak Muad bin Jabal hatur nuhun langsung nangtung langsung dek mah ka mana maneh Muad, dek ka mana maneh dek balik pan gegeran amat kula bungah jasa dek disampaikan ka ulang rembur kura terutama ka pamajikan, terutama ka pamajikan ka anak jeung ka sajabana dek dibejakeun ieu bunga jasa. Masya Allah kan cek Kangjeng Nabi tenang heula tuh, tenang can anggeus ye ngomong ye geus teu kudu tambah deui cak Muad sakitu ge geus pohara jasa. Lamun maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar nyaruaan jeung eta pan pohara jasa teu kudu make nanaon. Ya Allah dibuktikeun ku Muad bin Jabal ta salat maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 nu jelas Muad bin Jabal kadeuleu ku Kangjeng Nabi rohna di sorga. Cihi watak pangaji pede geus henteu kudu sedekah jati lokongkoh geus maca eta bae subhanallah 33 nya nama tilok. Ya
Haji Sardi kipas aya kena tahu di jero kipas aya atuh pan lain dicokotan ku nyana asal dihadean kebalik deh ka dieu kipas ya Allah ya Masya Allah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita sayembara anu kadituna bakal ngumpulkeun manusia saantero dunia, dipilih nu istimewa jang di barisan depan untuk menyerang Aqsa, direbut kembali supaya dijadikan fungsi masjid deui. Iyalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tuh mantak ayeuna ge terus baik kurang dibaca. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faydhal barakati ala ma nalahu awla. Usanni bihamdi mawaridu sa'iqatun haniyah mumtadi'an mina syuklil jamili maqaya. Usalli wa sallim ala nuril mawsuf bitaqadum wal awaliyah al-muntakil fil ghuraril karimati wal jibah. Suara habis asa ngadenge galedeg. Suara kos gitu amat teh. Ya Allah ya Rabb. Nah, panjang pendataan jang berangkat menuju Israel nu jelas ngayakeun serangan anu dahsyat hasil daripada sayembara horenganan dek ngumpulkeun umat muslimin wal muslimat sadunya. Mantak ketika kaulah ka Mesir asuplah ke Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Haji Pendi Kifudoli hari tamara ke baju Salahuddin pang pedang ieu nama ka ieu teh gitu luar biasa. Sugannya nama gratis barang dibuka kan ditamayar pikirannya na pannya nama teu boga duit. Nah akhirnya nyana minta tolong aku lah kadek sekolah teh saya wakafkan aja satu ini nggak usah balik lagi ke Indonesia udah. Ya Allah ya Rabb. Nah ialah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi jerona aya makamna Masya Allah seperti etalah ala kadar cerita tentang Al-Barzanji masih kede panjang tentang penyerangan anak sehingga Aqsa bisa direbut kembali sampai ayeuna. Urang lamun nyaritakeun Aqsa mah kitu bae terus sampai ayeuna dikuasailah ku Yahudi. Bahkan penguasaan Yahudi lain sakadar Aqsa. Amerika dikuasai ku Yahudi, multi Yahudi kabeh. Masuklah ke Indonesia politik Yahudi, ekonomi Yahudi, budaya Yahudi. Saitik deui di urang cacak eueuh kiai jeung pondok pesantren wallahu a'lam. Jeung aya berbau rencana dek dihilangkeun. Rencana tinggal rencana, teu urusan manusia. Beda rencana urang jeung kepastian Allah lain. Contoh, Haji Pendi baheula rencana mah hayang kawin jeung nu geulis. Kan rencana. Nah, tapi bukti nama kan geulis ge cak mangaji. Ya, masalah. Rencana nama kan nyana dagang teh hayang sugih. Eta terencana, tapi kan kepastian Allah imah ge sapotong. Imah sapotong. Tah aya rencana. Sayyidina Umar begitu adik dan Siti Sofiah maca Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzal. Cek Sidina Umar, teruskan Gus ya. Awas. Pedang dikitukeun. Nang di sana sia. Cerik. Nang di sana. Cerik. Ngomong sia. Sidina Umar kan jawara. Muhammad. Sia geus Islam. Mohon. Moal ka sia nu kuaing deuk dipencit. Muhammad da kuaing dipencit. Sepedang geus diasupkeun deui. Karena sarangkana langsung kieu bae. Oh, kabeh ningalikeun manusia saat eta bunga anu anti ka Kangjeng Nabi. Pihak Muhammad kuari mah ku Sidina Umar kajen ku kumaha ge. Rencana Sidina Umar bakal menggal bohong Kangjeng Nabi. Di jalan geus kieu bae. Mar da ka mana? Muhammad beak wae sia. Wah, ditong-tol atuh. Wah. Abu Jahal geus kieu bae bener Mar, bener beakeun Mar. Malaikat Jibril langsung datang ke Kangjeng Nabi. Ayo naon Jibril. Sakedeung deui aya Umar datang. Terus antepkeun. Allah geus mere beja. Mohon. Kangjeng ditongton atuh. Puluhan sahabat bahkan ratusan sahabat, ratusan manusia. Datang Sidina Umar ke masjid. Mana Muhammad? Kangjeng Nabi tenang. Iya Muhammad. Oh, dikieu pedang. Cek Kangjeng Nabi ka dieu, asup ka jero ka dieu Umar. Lempang. Beki lalaunan. Cek manusia kok Umar jadi robah gitu cenah. Jawara lempangna jadi kos gitu. Lempang hareup dihareupeun Kangjeng ditongtong nu kiceup kan manusia. Ragag pedangna plek langsung deprek sujud dihareupeun Kangjeng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangkep ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb. Deuk kumaha coba ya? Rencana deuk menggal leher Kangjeng Nabi, tapi pibuktianana jadi sahabat anu luar biasa. Nah, urang rencana tinggal rencana tapi nu mastikeun mah Gusti Allah. Ieu ge pan rencana nama bae layang nyandung. Layang nyandung rencana nama. Boro-boro nyandung hiji ge pan waduh galak biasa. Heuh, lain lalagaan. Teu meunang balik rada peuting teh tuh kan. Ngariung di mana ya? Ngariung di mana ya, ha? Ambo PM mah PM. Ya. Nah, ya rencana tinggal rencana. Adang makan rencana nyandung. Rencana. Hah? Atuh negeri gerbek deukeun teh nyandung we pokona mah. Nah, iyalah rencana urang tapi nu pastikeun mah Gusti Allah. Sejuta kali rencana pemerintah dek hancurkeun Islam di Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah dek dihilangkeun melalui Muhammadiyah, melalui Persib. Melalui kitu Syiah dan lain-lain. Geus triliunan modalna. Tetapi Islam luar biasa. Diulahkeun maulidan teh bid'ah. Maulidan makin menjadi-jadi. Diulahkeun zarah ku Muhammadiyah haram. Haram musyrik. Orok diajak zarah orok. Niku mah kehendak Allah mah lain. Tah badak hati-hati urang jang diri urang itu kene rencana-rencana tinggal rencana tetap Allah. Sidina Umar rencanana neuk mencit Kangjeng tapi iman dipayunan Kangjeng. Jadi pendi rencanana neuk kawin jeung nu geulis tapi sakitu kaya geulis sih sakitu mah. Atuh meureun ai lalaki mah kasep awe mah geulis rencanana hayang sugih imah sapotong. Rencana mobil mana nyana mobil aya mobil beureum teh mobil beureum nu trek BPKB-an. Masya Allah asal dibawa ka Cilongok mogok. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi bunga senang sebab naon
sebab urang cinta. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Komo lamun eta dijelaskeun. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi. Nah, itu apa dongeng nage itu mah. Lain tunggu-tunggutan bisa tante. Tunggu-tunggutan dulu. Becus ente. Geus tah baca sakali deui kulantaran tadi sinar Kangjeng Nabi istimewa nyorotna. Mudah-mudahan sorotan sinar Kangjeng Nabi nu nyorot ka urang ulah dicabut deui ku Gusti Allah. Sinar sorotan Kangjeng Nabi nu bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter ulah dicabut deui ku Gusti Allah. Sinar sorotan Kangjeng Nabi anu bisa mindahkeun ti neraka ka sorga ulah dicabut deui ku Gusti Allah sehingga urang kabehan dimimitian ku maot husnul khotimah. Dosa urang dihampura ku Gusti Allah, di akhirat urang dibawa ku Kangjeng, di bawah bendera Kangjeng Nabi urang dibawa ka sorga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.